saya bicara dengan teman-teman, tolong hati nurani digunakan untuk penuntutan. Artinya bahwa keadilan itu bukan ada di buku. Kembali lagi, keadilan itu ada di nuraninya. Makanya jangan cederai rasa keadilan masyarakat. Jangan cederai rasa keadilan masyarakat. Itu puguh-puguh. Imah reka paukan, tapi kena proses hukum. Ah. Wah, ruas atuh. Tukang kusen teh dipolototan ku petugas teh atuh. Kacipta meureun kumisna segede. Wah, segede leungeun nya caletreng. Bari molotot, mata bolotot meureun. Wah, bari diajak inung suku saeutik geuningnya. Kawas kitu. Jelas di dieu mah anu salah teh lain sim kuring, tapi itu tukang nyelep. Wah, tukang Bapak Hakim. Nah, bat bala teuing, atuh neangan anu penek. Sok neangan penek. Gitu. Anu pada akhirnya di teangan anu penek, karena waktu penek di talian digantung, samemeh digantung. Kieu. Bapak petugas, naon sim kuring bat digantung. Ah, geus loba cerita, penek meneh teh. Jadi gara-gara penek dihukum palastra. Tah kalau kitunya, eta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi sungkuring di mana ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembar rezekina rahayu dunia rawuh akhiratna. Sim kuring getek hoyong ngeunengkeun tatawi kasus penipuan atau dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT BDS Bandung Daya Sentosa teh nya kajantanan kamari teh tah. Sim kuring hoyong nyarios kieu omat wanti-wanti ka para APH nya aparat penegak hukum nya omat nya cing adil tah kawas kitunya cing apik oge cing taliti tah bilih anu kalangkung tah tanapi bilih memang lepat jalmina tah kawas kitu janten kana teh kapayuna teh panginten aya nu kasebat pengadilan sesat. Nah ari tos sesat kitu meureunan nya lah ka mana karep meureun sakacumplang sakacampleng tah kawas kitu. Sarang oge tugas urang sadayana kanggo maparin edukasi ka masyarakat supados henteu nya urang teh ngadamel fitnah-fitnah atanapi hoax nya stigma-stigma buruk kepada seorang yang belum tentu melakukan kitu nya janten hal ieu memang kedah diedukasikeun kitu nya. Nyangka mah meunang tapi nuduh mah ulah tah kawas kitu nya. Sakali deui sim kuring hati-hati nya cing cermat tah kitu tah bahasana teh cermat. Eta teh osok kaemut sim kuring ku dongengna Kang Ibing tahnya eta teh memang dongeng teh sederhana tapi mibanda tantangan bernalar gitu nya tantangan bernalar lucu memang tapi ada tantangan bernalar gitu nya di dinya teh kieu dongengna teh Kang Ibing almarhum tah hebat pisan. Mudah-mudahan mantena kenging tempat anu mulia di sagenengeun Gusti Anu Maha Suci kitu nya idola sim kuring saestuna mantena teh kieu dongengna teh. Hiji waktos aya kajantenan nya aya kajantenan aya bangsat naik ka luhur kana loteng kitu nya bade naik kana jendela ti kosewad ti bebeut atuh dugi ka palastrana tah kitunya atuh tinangtos nya ari nami-nami aya istilahna teh kehilangan nyawa nya tangtos kedah aya penyelidikan tah kitunya. Dina penyelidikan eta nya ditangtoskeun nya ku para penyelidik teh kitunya ieu kudu ditalite teh naon sababna ieu jelema ieu bisa ti bebeut padahal eta teh garong eta teh tapi hukum henteu ninggal kana eta nya ninggal kana kejadianna matinya orang apa sebabnya ta eta nya ta kawas kitu ditalungtik ku para penyelidik oh ieu mah cenah anu boga imah nu salah sehingga jelema ti kosewad atuh jadi palastra kitu tah nya atuh puguh-puguh imah reka paokan tapi kena proses hukum serius wae Kang Ibing mah. Ngebantah ka ditu ka dieu teu bisa. Ieu mah kasalahan Bapak nu boga imah.
tapi ngaluarkeun dalil eta anu kagungan bumi teh nya kitu cenah. Ieu lain salah simkuring, kalah kumaha oge lain salah simkuring. Ieu anu salah tukang kusen nya sabab kuring teu pesen kawas kieu kusena. Atuh dipanggil deui ka tukang kusen ku para penyidik nya. Wah, ditanya ka ditu ka dieu. Ripuh tah. Akhirna mah nya si tukang kusen teh akhirna betus. Bapak petugas gitu cenah saur tukang kusen teh nya. Saestuna mah ieu teh sanes lepat simkuring cenah. Melotot atuh. Nah salah saha atuh rek nempukeun ka batur. Wah, ruas atuh. Tukang kusen teh dipolototan ku petugas teh atuh. Kacipta meureun kumisna segede. Wah, segede leungeun nya caletreng. Bari molotot, mata bolotot meureun. Wah, bari dilijak yang suku saeutik geuning nya kawas kitu. Dares bapak petugas itu sangem tukang kusen teh. Salah saya dak dicarioskeun tah ku tukang kusen teh. Ieu teh saestuna mah simkuring nuju nyieun kusen ninggal aya istri ngalangkung nganggo acuk hejo. Tah jelas ti dieu mah anu lepat mah eta istri anu ngalangkung. Dalam mun istri eta teu ngalangkung mah simkuring moal salah ingin kusen. Gitu. Bapak aparat ngahuleng. Bener mun kitu mah anu salah teh lain si tukang kusen. Dilaporkeun tah ka kepala saestuna mah kejadianna kieu. Aya ceuk kepalana teh. Panggil awewe eta nu ngaliwat, selidik saha. Wah, disilidik tah saha saberna awewe nu ngaliwat waktu harita tukang kusen keur nyieun kusen teh. Singkat waktu kapenak nya panggih dipanggil atuh jadi balewat tangan tah teu pupuguh awewe nu make baju hejo. Tanya ku penyidik, teteh kunaon teteh bet ngaliwat kadinya ujung make baju hejo. Teteh salah sabab geus nyababkeun si tukang kusen ieu salah nyieun kusen dipasangkeun aya jelema ti beubeut paeh. Jadi teteh anu ngakibatkeun jelema ieu jadi korban. Teu tarima atuh si teteh teh anu geulis teh kitu tah nya. Kumaha cenah kateranganna teh? Bapak petugas sanes simkuring anu lepat teh. Da simkuring mah pesen teh warna teh beureum. Nah, bet datangna hejo. Jelas di dieu mah anu salah teh lain simkuring, tapi itu tukang nyelep. Wah, atuh menang keterangan kitu dipanggil tukang celep. Hei tukang celep kitu cek petugas teh. Nah maneh di pesanan baju hejo datang jadi beureum. Wah, eta tukang celep alasan kitu kieu geus teu bisa pokona mah maneh anu salah. Nah bet pesen beureum jadi hejo. Itu tah pada akhirnya teu bisa ngelak, teu bisa alasan itu ieu teu ditarima. Anu pada akhirnya asup di pengadilan diponis ku bapak hakim gitunya hukuman gantung. Wah, sebab geus menyebabkan palastra seseorang. Padahal mah eta teh erek malingnya eta teh gitu. Tapi nya lah kawas kitu dongeng Kang Ibing. Anu pada akhirnya diponis hukuman mati nyata perlu digantung. Sababaraha waktu ditanyakeun ka petugas eksekutor. Hei petugas eksekutor, itu cenah saur bapak hakim teh. Kumaha geus dilaksanakeun hukuman teh? Ari sanggemna teh ka petugas eksekutor teh. Belum yang mulia, teu acan anu mulia kitu. Nah, bet acan dilakukeun kitu. Wah, atuh benu nya bapak hakim teh. Memawi, Pak. Ieuna tihangna panek teuing, ari ieu tukang celep ngejangkung. Kitu. Ari sangem bapak hakim. Nah, bat bala teuing, atuh neangan anu panek. Sok neangan anu panek. Kitu. Anu pada akhirnya diteangan anu panek, karena waktu panek di talian digantung, samemeh digantung. Kieu.
Bapak petugas, naon SIM kuring bati gantung. Wah, geus loba cerita, penek meneh teh. Jadi gara-gara penek dihukum palastra tah kawas kitu nya. Nah eta teh salah sawios dongeng tapi ngandung tantangan bernalar memang kiat gitu nya. Memang dikasieun eta kan Ibing Almarhum. Anu disebat pengadilan sesat kawas itu kawas nama anu tadina kudu dihukum jadi teu dihukum, anu tadina kudu diponis 8 tahun jadi 4 tahun, anu tadina kudu dihukum mati gitunya jadi dihukum seumur hidup. Tah eta upaya-upaya ropea-ropea kawas itu eta geus kajadian gitunya di negeri tercinta Indonesia gitunya. Tah sim kuring bade ngailustrasikeun nya sabab cek dongeng di negeri atas angin geus kajadian pola-pola kawas gitu gitunya. Nah, jadi di negeri atas angin memang aya kejadian. Nah, hiji kepala daerahnya ngelakukan hal-hal anu nya bersifat koruptif. Nah, eta teh kieu biasana di negeri atas angin mah eta teh sok aya timnya anu senyap. Wah, senyap ya pokona mah teu katawis tanya. Jadi aya anu ngahubungkeun antawis institusi ieu sareng si orang yang berperkara. Nah gitu. Sebab menurut etika kan penyidik itu tidak boleh berhubungan atanapi kawas di urang geuninnya aya etika anggota KPK itu tidak boleh berhubungan dengan orang yang berperkara. Nah kawas gitu. Nya tangtos nage milari cara-cara lah kawas gitu. Yang aya carana teh nyata nu disebut kiwari mah meureunna maklar kasus teh. Nah kawas itu kawas Jarop Richard tah eta geuning. Masuk ieu eta teh si pengacara nya menghubungi orang tersebut anu geus punya reputasi kawas kitu kitu nya. Nah, oke kieu si eta teh si Markus teh ka para APH teh kitu nya. Kumaha ieu kasus ieu? Kumaha posisina? Di negeri atas angin gitu nya sim kuring mah ieu. Kadang sanksi Indonesia mun teu jalujur Indonesia mah. Ieu teh sebenarnya mah hukumanna teh 12 tahun nya, 12 tahun. Nya lamun mere eukeur kirincing ucing mah nyalah kan bae 8 tahun. Lamun eukeur kirincing domba mah nya 4 tahun lah gitu. Dibejakeun eta teh nya ku si penghubung teh. Tapi moal lempeng eta teh dah pasti moal lempeng. Kudu boga bati apanan. Kawas kitu. Ieu tah ceuk si Markus teh. Bari disingsieunan heula eta teh. Sebenarnya mah mung dibawa nami teh wah berat cenah teh kasusna. Wah kitu cenah. Angke geus leumpeuh itu geus katawis sieuna akara. Ya jadi kumaha atuh cenah? Cek anu si pesakitanana teh gitunya anu berperkarana teh. Kumaha atuh cenah supaya urang teh nya lah henteu leupas oge ulah berat-berat teuing. Kitu cenah tah di negeri atas angin mah. Nya kuring mah teu ngaluwihan teu ngurangan. Kitu nya sok kawas jujur teh we padahal mah sidik nya lah pengkhianat negara teh nu kitu tah. Dileuwihan. Bahasana teh kieu. Ieu teh vonisna mah 12 tahun. Nah lamun mere kirincing domba atanapi kirincing me jadi kirincing me. Dina kirincing ucing teh. Oke, jadi 8 tahun. Lamun mere kirincing munding nya lah 4 tahun lah. Kitu. Atuh gede pisan batina si eta. Kasirieun da. Nya eta mah kejadian-kejadian kitunya ilahan lah di negeri atas angin mah. Anu pada akhirnya hukum teu berlaku nya anu tadina diharapkan efek dari vonis itu untuk menjerakkan, mendidik nya supaya tidak terjadi lagi bikin kapok, tapi pada akhirnya mah karena hukum bisa dicoo nya pada akhirnya mah nya lah tindak pidana korupsi di Indonesia teureureuh kitu nya. Beuki dieu beuki mahabu, beuki dieu tinu leutik nepi ka nu gede eta geus kasereureut. Jadi sim kuring papadon nya omat nya khusus dina kasus
dugaan tindak pidana boh korupsi, boh tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku di BDS gitunya. Nyalah ulah tiasa kaolo gitunya, dia cing tiasa jejeg nanjeurkeun keadilan kanggo masyarakat Kabupaten Bandung tah kawas itu. Jadi simkuring oge papadon ulah getas harupateun nya, getas harupateun teh anu hartosna mudah sekali mengambil kesimpulan gitunya. Akhirna urang jadi teu bijak, tekenging nuduh tanpa bukti, atanapi urang teh suudon, atanapi oge urang teh memponis, menjudge atas dasar kebencian ya, tah tekenging kulantaran urang geus ceceb ka anjeunna anu pada akhirna mah perilaku urang jadi nista, tah tekenging oge kitu. Urang kedah objektif, tetap urang nganggo kaidah-kaidah anu memang berlaku di negara Republik Indonesia. Tah kawas kitu. Janten asumsi-asumsi anu memang tanpa dasar omat ulah dikemukakan di depan umum. Tah kawas kitu nya. Rupina dicekapkeun di kadinya, mudah-mudahan di Kabupaten Bandung aya perbaikan-perbaikan anu signifikan, aya kemajuan sehingga warga Bandung janten sejahtera, aman, sentosa kawas kitu. Amin ya rabbal alamin. Hapunten bilih anu ka Bandung harigu kadupa kada kasundul kalbu, kaciwit ati, tah eta sae deui. Yes, dicekapkeun deui ka dieu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tolong hati nurani digunakan untuk penuntutan. Artinya bahwa keadilan itu bukan ada di buku. Kembali lagi, keadilan itu ada di nuraninya. Makanya jangan cederai rasa keadilan masyarakat.